Anu margi itu tingali anu dianti-anti di kamari di dago-dago di bareto rombongan jalan panganten terus aya di payun kurang sadaya kairing kulawarginya anu sasedap deui baris disikahkeun ka Neng di dieu nya mudah-mudahan acarana lungsur langsar aya di karidoan Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah bisik aya jurig anu diburi setan marah kayangan genderewo anu neho-neho anu arek ngaganggu kana ieu acara juang sing laki-lakinya ari kulon anak kulon itunya kulon dibelah kulon kabeutina pai bunglon awasnya ayeuna anu di wetan mana wetan ayeuna anu di wetan setan marah kayangan belah wetan kabeutina belum ketat awas ayeuna anu di kidul setan pakok tingtung di belah kidul kabeutina bae sihatakul hiji deui di belah kaler esek keler di belah kaler kapoler-poler kabeutina belum jeler nyingkah si asin jauh awas bismillahirrahmanirrahim lebih kajuksuk tempoan aya eueuh nu nyawer di galung ieu maneh gumuluh mah nya biasa nama bapak hajat jeung ibu besan sok nyawer aya nu nyawer aya lumayan jeung meuli HP aduh atur nuhun ya kan geus nyawer sing kagantosan deui nya kayak dihitung heula sarebu 2.000 aya kene tuh aya yuhnya aya kade poho kalau di panggung nya sanajan ieu mung gambaran sanajan ieu mung simbolnya tapi mudah-mudahan anu utama nama urang ngerti ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sakali deui acara aya dina karidoanana oge dilungsur langsarkeun ti awit dugi ka akhir amin ya rabbal alamin nya para putri para endang para dayang ungkarelis aya neng acah aya neng icih aya neng ocoh jeung aya Jessica Iskandar ayo urang bagian urang papat itu
ya